Dari dunungan tuh. Jeung dunungan ieu naon Cireng. Kayuan ya? Heeh, dunungan Cireng. Anu ngaburkeun RT urang. RT urang pernah nareangan ka mana? Ari teh ku ieu ya dibawa kabur. Di mana ya eta RT urang Cilewu? Diculik. Geus ditanya di ditu ge. Ai akang cekeng teh boga keneh ieu di pamerintahan henteu cenah. Terus mengundurkan diri. Tah itu saya noyong di damel tah kan ieu cenah di Aya ya di Bos Cireng, pura bagan ngadiling cenah. Nya. Pura ngadiling naon da. Di mana itu di Bantar Lilitan? BTL. Oh, BTL. Sekarang lagi ada di BTL. Lagi bersama Su. Oh, tinggal. Tolong. Stok rokokna ge ya bangsa obas mah ya. Tolong. Beda jeung mangsa rakyat ge mah eueuh tuh. Ieu bapak dah kerja batur. Dua tadi kita ka gunung-gunung Marapi gimana jalan? Poe naon wae mah? Jalan. Can aya jadwal paling isuk minggu. Jogja. Jogja. Berarti sapoe saputing sampai. Yo. Nah, nepi. Ya, stok rokok mah banyak. Oh, Stok rokok. aduh rokok. Jadi jangan dikira orang malas itu orang suka tidur itu pemalas, jangan dikira. Justru orang yang banyak tidur itu banyak keahlian, banyak kemampuan. Benar tak? dan orang kan di saat orang lain tidur kan kita mah kerja. Terkadang kan orang lain memandang kita itu, kerjanya apa sih, cuma tidur doang gitu kan. Tapi kita lihatnya hasil akhir aja. Ya bos. Biasa tina kualitas. Da ari duit mah ngarobah segala rupa. Ya, duit mah ngarobah segala rupa. Nah, eta nya seperti kieu-kieu we lah jadi aligung kieu ya contoh aya duit ya. Mun kareueuh duit mah da lur ya ka batu teh. Tolong warigi gabung di sana. Yakin semua di seri teh yuk. Dari ujub lihat tak kabur kan. Ujub, baituna ujub. Babah kuriki geus disebutkeun kudu mawa net cenah. Kayak masangan net cenah di pabrik.